Alhamdulillah ayaku bagja kabina-bina tepang dina mangsa anu taya pisan kuciwa. Mangga ayeuna nu kepoh waktosna midangkeun carita nu katunda kamari. Naraskeun si Rawing. Der, Rawing urang teraskeun deui kumaha ieu? Prung. Awas ya, ieu teh bener-bener masih kena aya nu kudu diujikeun ka Wing teh ya. Bener Jangkeling, nyata ujang kudu ngalakonan ujian anu katilu mangrupa ujian anu paling akhir. Naik kana pasir cadas lumut upama lulus banglus, tapi kana puncak pasir ngandung harti Jangkeling anu menang dina ieu sayembara. Sok atuh di mana aya na Wing tudukan pasir cadas lumutna. Wing geus teu sabar ya yang geura naik kana luhur pasir cadas lumut euy. Ayo, ayeuna tuturkeun akang Jangkeling. Panata acara harita terus lempang kaluar ti jero pakalangan dituturkeun ku si Keling. Geus kitu mah bring kabeh nu lalajo teh harita ngabring, teu bodo harita jadi pagelak-gelak nu lempang teh untung henteu silih dupak jeung silih jejeg oge. Tetela nu disebut pasir cadas lumut teh teu pati jauh ti Tegalan dipake tempat sayembara. Pasir cadas lumut kawilang pasir leutik ngan jangkung luhur ngelekecen, sakurilingna dipinuhan ku lumut anu baseuh ku cai, kawilang tempat anu tacan pernah ayeuna bisa ditaekan. Malah geus loba jago-jago anu ngahaja naek ka luhur eta pasir, tapi tacan aya anu kungsi bisa tepi kana puncakna. Kakara tengah-tengah oge geus langsung ngagulusur turun ka handap. Panata acara ngareret ka si Keling nu lalajo pada ngagimbung ngariung, si Keling tanggah ningali ka luhur pasir kawilang luhur oge eta pasir cadas lumut teh. Da ieu teh pasir cadas lumut teh Jangkeling ieu ye tah. Lamun ujang bisa naik nepikeun kana puncakna, hartina lulus tina ujian. Ngandung harti oge ujang bakal jadi jago nu diteangan ku Ki Jayaraga, kitu. Ari Ki Jayaraga mana mendingan teu katingali euy. Ieu mah yo. Wing can apa jeung nyancan nyaho euy, anu mana Ki Jayaraga nya? Jadi Wing ayeuna kudu naik kana luhur ieu pasir. Bener Jang. Ki Jayaraga aya di antara nu lalajo ngahaja memang moal wakanembongkeun diri. Ngan jelas milu ngabandungan kana lumakuna ieu kajadian. Nu penting upama Jangkeling hasil lulus dina ieu ujian, mangka Ki Jayaraga baris datang ngabagiakeun Jangkeling. Iya, jadilah. Pokoknya Wing bakal bisa naik kana luhur ieu pasir. Bener, Wing yakin lah, Mang. Pohoy, Ki Buyut Ireng ka mana nya? Tadi pohok Wing teu diajakan. Si Keling jadi ingetin kaki Buyut Ireng anu teu kungsi ditepungan heula lantaran di tengah pakalangan terus indit nuturkeun panata acara nuju ka pasir cadas lumut. Saki Buyut Ireng teh Jang, panata acara nanyakeun ka si Keling lantaran penasaran. Kalau Wing anu keukeuh hayang ngangkat murid ka Wing. Ngan Wing geus ngomong ka manehna, bisa Wing jadi murid manehanana asal Ki Buyut Ireng bisa ngelekeun Bapak Wing. Nah saha kitu Bapak Jangkeling teh. Bapak Wing, lamun hayang nyaho mah sok pada nyebut teh si Rawing, Mang. Si Rawing Bapak Wing. Kumaha si Rawing? Ah, nu bener Jangkeling. Sok mana wae nyarita teh. Panata acara beki kageteun sigana teh. Paromanana katingali beki robah tanah hate nu kaeunteupan ku rasa teu percaya kana pangakuan si Keling. Karena Wing ngabohong Bapak Wing Parawing indung Wing Ibu Saraswati. Ayeuna Wing teh keur neangan nu jadi bapa lantaran geus lila teu panggih. Kitu tah euy. Mane teu percaya? Jeung teuing teu percaya mah euy. Nu lalajo da puguda reukeut ayeuna mah di dinya pada ngariung ngagimbung. Teu wudu sarua kagetna ngadenge caritaan jeung pangakuan si Keling saperti kitu. Teu matak aneh lamun harita loba anu tingkar ceuwis jeung tinggerendeng ngaromong jeung baturna. Pantes atuh euy paingan atuh ari anakna si Rawing mah. Lamun teu salah mah euy bet asa mineng ngadenge ngaran si Rawing teh euy. Aing mah si lain malimpeudan apaan? Anu ngaruntageun karaman macan liar jeung karaman setan roban teh si Rawing jelmana. Anu salila memang ngabela rakyat loba. Teu boleh nindak jalma jahat jeung nu darolim, jalma-jalma nu jahat mah kapan jelas sieun ku si Rawing mah euy. Alah. Alah. Alah nyakan ya, oce mah bet asa teu percaya aji. Nah bener kita teh budak anu ngaran si Keling teh anakna si Rawing. Mangkanya si Rawing teh kapan keur oce mah pujaan pahlawan hate oce. Pikeun oce mah najan acan kungsi pangi di kieuna ngan geus kabayang ku oce mah kumaha gagah jeung kasetna nu ngaran si Rawing. Nanyaan kitu ieu teh anakna si Rawing teh ya.
Eta si Oco. Mani nepikeun kakaedanan kitu ku si Rawing. Kade ceuk kaedanan ku ngaran ke. Bari kitu na teh kapanan teu ieu ngarasa Oco mah aya naon teh? Ayeuna geus boga salaki jeung anak. Kade ceuk. Ulah sok terus nyerahkeun kitu ayi. Oce mah pang nalalajo ge ka salaki kapan keur ini jauh ieu teh. Nu mata ayeuna ngahaja datang ka dieu. Banget penasaran lantaran menang beja cenah budak hideung keling bisa ngangkat tugu batu kelingna teh batu kelingna batu kalinga teh ya sedengkeun jago-jago nu geus aya umuran oge teu aya nu mampu ieu nu matak jadi penasaran pikeun ece teh ari PT nya bae geuningan hebat ya budak teh paingan atuh nyari anakna si Rawing mah. Pokona kula ngerasa bagja upama memang yang keling anak nasi Rawing. Panata acara nutup dikasih keling bari terus nyarita. Nu penting bakal komo leuwih percaya upama dina waktu ayeuna bisa ngabuktikeun mampu naik kana luhur pasir cadas lumut. Ingetkeun jang, sarta perhatikeun ieu pasir cadas teh dipinuhan ku lumut baseuh anu leueur kacida. Geus loba jago-jago nu coba deui taya atawa nu coba-coba tapi taya nu mampu pikeun tepi kana puncakna. Kabeh tinggolosor, padaragrag di kahandap saking ku leueur-leueurna. Si keling nyerenge seuring ngadenge caritan kitu teh eueuh saeutik oge hate jeung pikiran kaenteupan ku sieun jeung bingung sigana teh. Tetep tenang malah terus nyarita bangun anu pinuh ku kayakinan kana kamampuhan pribadina. Memang amun ditingali kuing mah hebat pisan ieu pasir teh. Sigana mah memang lor. Tapi uing boga keyakinan pasti bisa naik lah. Mana percaya teu? Mang, amun uing bakal bisa naik ka luhur, Mang. Lamun seug teu apal kana kayaanana eta panata acara matak jadi malik ambek ka si keling. Anu sikep jeung caritanana tapi sanajan tacan lila tepung panata acara bisa ngamaklum. Si keling memang beda jeung budak-budak biasa. Panata acara ngupat jero hatena, lamun nya ieu budak anakna si Rawing. Bener-bener bagja pikeun Ki Jayaraga. Ngan ieu bae sikepna jeung caritana meuni belangong kieu ieu budak teh. Tapi menang beja cenah bet bapana oge cenah nu ngaran si Rawing adatna teh sok sakapeung aneh jeung angin-anginan. Tapi sakuduna memang bisa ngabuktikeun kahebatanna ieu budak. Upama bener mah anakna si Rawing hiji jago anu ceuk beja mah kawilang geus dipikawanoh ngaranna ku para jago-jago silat katut jalma loba liana. Lain kala kamoroh kitu ay. Mane kala jadi loba hulang-hulang Mang. Sok ayeuna kumaha omongkeun heula atuh ku maneh Mang. Uing si keling anu geus lulus tina 2 kali ujian ayeuna rek naik kana luhur pasir cadas lumut. Sok omongkeun heula me kabeh jadi ngarahoeun omongkeun uing anakna si Rawing kitu. Si keling marentah ka panata acara. Panata acara ungeuk nyaluyuan kana parentahna si keling terus panata acara nyarita ditujukeun ka jalma nu ngagimbung ngariung. Malah aya nu jejengkean sagala rupa bakat ku hayang sidik ka hareup meureunan. Kasa kabeh anu lalajo. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadarea. Ieu budak rumaja teh lalaki anu ngaran si Jaka Keling atawa si Keling. Nurutkeun pangakuanana geuningan anakna si Rawing. Tutas tadi kabandungan ku urang manehna bisa lolos tina 2 kali ujian. Nyata dina ulin bandringan jeung ngangkat tugu batu kalingga. Mangka kuring dina waktu ayeuna bakal mimpin ieu acara. Kalawan urang sadaya baris bisa ngabandungan. Kumaha kamampuhan si Keling mangsa ngalakonan ujian nu katilu nyata naik kana pasir cadas lumut. Mulalajo noyek teu bisa cicing malah kadenge nu tinggal ro jeung tinggorowok bang nu geus teu sabareun hatena sigana teh. Nya sok atuh kayaknya. Boro-boro sina naik ka si Keling anakna si Rawing teh euy. Aya sina naik kana ulu pasir. Lamun nya anakna si Rawing kudu bisa tepi kana puncakna. Lu bati ngomong ilah, lain waktuna keur pibiantara ieu mah. Sok. Dewek oge bisa ngomong mah. Nu penting gancang carana geura mimitian, dewek geus kesel yo. Panata acara ngangkat leungeun anu katuhu ka luhur, sangkan ulalajo tenang. Tenang. Ulah ribut kitu atuh. Acara ayeuna bakal dimimitian. Urang Bandungan ketak jeung kamampuan ibu budak lalaki anu ngaran si Keling. Sok, urang mimitian. Terus. Jadi awasnya mana nyingkir Mang. Entong deket teuing euy. Awas ya tong deket teuing. Tapi ka maneh ki buyutnya teu katingali euy. Si Keling harita muterkeun paneteupna ka jalma anu ngagimbung ngariung sakitu ngaliudna.
Tapi teka tingali Kibuyut Ireng mah memang Kibuyut Ireng pemilukan abrulan jalma nu lalajo anu hayang ningalikeun si Keling naik kana pasir cadas lumut. Sabab waktu manehna kakara lempang sababara lengkah ngadadak ngarandag lengkahna. Sabab harita teh bet panggih jeung Jalur Rampang anu jadi anak nu kabeneran milu lalajo kana acara nu lumangsung di tempat-tempatan. Teu wudu Kibuyut Ireng jadi kaget nu lain di kieuna. Waktu sarereten ningali kayan Jalur Rampang nu jelas paromanana jadi semuk pias jeung semuk kanyeri. Kibuyut Ireng langsung surti yang Jalur Rampang teh keur nyandangan tatu di jero. Kunaon ilaing bet aya di dieu Jalu? Jeung katinggalin aku dewek bet siga nu keur nyandangan kanyeri. Tatu di jero ilaing teh euy. Eleh tarung, ha? Jalur Rampang neuteub antep kana jadi bapana. Da puguh geus lila kapan teu tepung jeung anu jadi bapa alatan kungsi pabentar paham nu akhirna Jalur Rampang miang terus bubuara di daerah Kalangjago. Bari nyekelan dadan anu karasa nyeri Jalur Rampang nembalan lalaunan. Bener kuring eleh tarung bah. Malah terus katu di jero nu cukup berat sigana mah. Hampura kuring geus lunta ini tanpa pamit bah. Jalur Rampang ketingali sikepna jadi robah. Leungit kagarangan jeung kagalakanana sabab Jalur Rampang ngarti Kibuyut Ireng anu jadi bapana upama nepikeun katika beuli hatena geus tangtu dirina nu bakal cilaka. Sokomo ayeuna kayan dirina nu keur tatu di jero alatan tarung ijen bobesen jeung sirawing teh. Inget kene geuning si lain kana menta dihampura ka dewek Jalu. Dewek memang geus ngarti euy. Pangan nepikeun ka urang pabentar paham lantaran urang saruana pada resep ka bikang. Geuskeun bae lalakon nu ka tukang mah teu kudu diinget-inget deui Jalu. Ngan si lain salila ieu aya di mana? Hah? Kibuyut Ireng sanajan sakumaha galakna sarta kungsi pabentar paham jeung anakna, tapi kangaranan kanu jadi anak tetep we masih keneh aya nyang karukanya jeung perhatian. Jalur Rampang oge harita bisa ngarasakeun ayeuna sikep Kibuyut Ireng anu mere tanda teu ambekeun ka dirina. Rada ngemplong hate Jalur Rampang dina waktu harita. Kuring terus bubuara di Kalangjago bah. Malah tadi nama geus nugina jeung senang hirup teh. Ngan akhirna datang gangguan anu akhirna kuring kadungsang-dungsang nepikeun ka ieu patempatan teh. Coba caritakeun ka dewek Jalu. Naon sababna ilaing ayeuna aya di dieu? Saha nu geus ganggu ka ilaing, ha? Sarta tarung jeung saha ilaing pangna nepikeun ka kudu atar atawa eleh jajaten, ha? Coba ngomong ka dewek Jalu. Jalur Rampang geus dibere angin seperti kitu kun jadi bapa nama geus teu asa-asa deui harita. Terus nyaritakeun ngeunaan kajadian nu karanapan ku dirina. Timimiti bubuara di Kalangjago nu saterusna nyulik Saraswati sarta tepung lawung jeung sirawing nu rek kabebaskeun pamajikanana. Akhirna nepikeun kaderna pisan tarung ijen bobesen ngan jelas dirina nu kasoran samalah nepikeun kangaranapan tatu di jero sagala rupa. Jalur Rampang mungkas kateranganana. Tak kitu bah. Kejadian nu karanapan ku kuring teh. Jadi Sirawing geus mampu nyelekeun kuring bah. Sirawing memang hebat ilmu nu ti abah geus diketukeun kabeh. Tapi nu mahi bah. Katingali paroman Kibuyut Ireng jadi robah. Aya rasa kaget jeung amek pacampur dina hatena. Kaget lantaran teu nyangka upama nu jadi anakna baris ijen bobesen jeung nu ngaran Sirawing sarta ngadenge ngeunaan bobesen Sirawing. Ari ambek lantaran anakna nu geus ngawaris sabagian ilmu silat ti manehna bet teu mampu pikeun ngungkulan anu ngaran Sirawing. Ayeuna karasa ku Silaing Jalu. Ha? Ngalawan sarta coba-coba ngabangkang karo jadi kolot, ha? Ilmu Silaing jadi sabogol deui. Ilmu Silaing teh jucung. Dewek bener-bener teu panuju ngadengena ge. Lain ilmu dewek anu teu mampu deuleu. Ngan salah Silaing acan oge asak ngelmu geus coba-coba ngalawan kana kawijaksanaan dewek. Hah? Ngarti? Jalur Rampang katingali tungkul. Manehna memang geus ngarti kana adat Kibuyut Ireng menjadi bapana.
Lamun geus ambek saperti kitu, upama dilawanan caritana geus tangtu bakal leuwih bedah amarahna. Kuring dumasa. Memang kuring salah, Bah. Nu mata kampura cek kuring oge, Bah. Nganu jelas si Rawing memang lain bantrak-bantrakeun pangartina, Bah. Lain si Rawing nu jagoan deuleu. Ngan ilmu si lain anu memang teu nepikeun ka jucung dina leumanana. Coba, upama ilaing geus ngawasa ilmu muara baraja, di mana kekuatan lawan bisa disedot ku kekuatan urang nu ayeuna lawan bakal beak tanaga jeung kekuatanana. Ilmu ampun kawilang memang tacan kungsi diajarkeun ku dewek ka si laing. Katut ilmu weduk ireng kawilang ilmu tutungkusan dewek anu memang moal bisa dikateleuman ku ilaing upama lain ti jodohnana. Memang kuring rumasa boga adat sok ngabangkang jeung teu patuh ka Abah. Ayeuna karasana mah nyeri kana hate lantaran eleh wewesen ku si Rawing, Bah. Rasakeun ku si laing ya lo. Bongan sorangan deuleu. Sanajan bari jeung kitu hiji waktu dewek sorangan memang kudu tepung jeung anu ngaran si Rawing. Sabab dewek memang boga urusan anu kudu direngsekeun jeung si Rawing. Jalur Rampang neutepi nu rasa panasaran kana jadi bapana. Ari sabab teteh laki buyut ireng nu jadi bapana teh bangun anu geus nyaho kana ngaran si Rawing. Nah, aya urusan naon kitu Abah jeung si Rawing? Sarta bangun nu geus teu aneh deui atawa kaget geuningan Abah ku anu ngaran si Rawing, Bah. Dengekeun ku ilaing Jalur Rampang. Dewek geus gila sabenerna maneneangan calon murid anu kudu bisa ngawaris sakabeh ilmu nu kacangking ku dewek. Nurutkeun getergaib nu katarima ku dewek. Calon murid dewek kudu anu sarua kayaan jasmanina. Dina harti boga pakulitan anu hideung keling. Geus kitu we meureunnan kuduna. Dewek akhirna bisa tepung jeung budak lalaki rumaja anu ngaran si Keling. Si Keling. Budak di mana eta teh, Bah? Anak saha si Keling teh, Bah? Jalur Rampang jadi beki penasaran hatena. Si Keling anakna si Rawing euy. Si lain tentu bakal kaget gadengena. Dewek sorangan teu nyangka upama calon murid dewek teh anakna si Rawing. Ki buyut ireng neutut antep ka Jalur Rampang nu harita memang kaget nu lain dikieuna. Menang beja sarupa kitu tinu jadi bapana teh Ki buyut ireng bakal ngangkat murid ka si Keling anakna si Rawing. Nu pikeun Jalur Rampang ngahargaan si Rawing geus dianggap hiji ngaran anu dipikacecep ku dirina. Atawa ngaran si Rawing teh geus dianggap hiji kacecep ku dirina. Kan nyeri hatena moal bisa limpas kitu bae. Kadenge Ki buyut ireng nyarita deui. Jalu si Keling anakna si Rawing kawilang budak lalaki nu bener-bener luar biasa. Luar biasa kayanana. Malah kawilang geus nyangking ilmu atawa pangarti. Anu teu bisa dianggap enteng euy. Ngan si Keling eta budak teh mere tanjakan ka dewe. Tanjakan kumaha kitu, Bah? Manehna bakal narima kana karep jeung kahayang dewe anu memang keukeuh hayang ngangkat murid ka manehanana. Syarat di si Keling bisa dewek ngangkat murid ka manehna upama dewek bisa ngelekeun bapana nyatana si Rawing. Si Rawing. Ieu jadi rasa penasaran dewek panahayang tepung lawung jeung anu ngaran si Rawing. Karti ku si lain. Ari Jalur Rampang katingali ngahulang ngaragamanna. Aya rasa kaduhung anu nyusup jero hatena. Padahal upama waktu ti heula teu pabentar paham jeung jadi bapana, geus tantu dirina bakal ngawasa ilmu anu liana. Anu teu mustahil bisa mampu pikeun ngelekeun si Rawing, kitu geteran hate Jalur Rampang harita. Geus teu kudu ngahulang bingung Jalu. Dewek memang geus boga kayakinan euy. Si Keling kudu jadi murid dewek. Si Keling kudu ngawaris sakabeh pangarti dewek. Malah ayeuna eta budak teh keur miluan. Kana saembara euy. Tur dewek boga kayakinan si Keling tangtu meunang.
Tapi ku si lain. Geus ningali beunanya tadi si lain ka budak lalaki nu dimaksud ku dewek. Lain di lalajo tadi teh. Jalur rampang unggek bari nembalan. Bener kuring tadi ningali ka eta budak bah. Ari Sugan teh lain calon murid Abah. Memang hebat eta budak teh. Lamun seug kuring geus cager betah yang ngajajal kana kakuatan jeung pangartina. Jalur rampang nyengir dinahan ka nyeri. Motong coba-coba sia jalu. Wani-wani maneh ngindak kasih keling calon murid dewek, si lain bakal cilaka ku leungeun dewek. Nu penting ayeuna si lain ku dewek bakal ditulungan tapi ulah ngarepkeun dewek nurun-nurunkeun deui ilmu. Si keling geus jelas anu baris ngawasa. Waktosna geuningan parantos teu nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng neraskeun carios si Rawing di Permios.